Jeung naon minta duit? Yang jajan. Jajan wae maneh mah yeuh. Duit pagawean teh. Yuk itu. Dia teh barala budak teh. Pagawean teh babalaan. Nah, ini di deket. Minta duit. Apa tadi geus? Digaret. Beak. Pakai naon? Pakai jajan. Kan nih jajan wae atuh pagawean teh. Satu mak. Ayo. Jajan pagawean teh. Yuk, cuk itu. Wae minta deui. 5. Mak, tak duit. Ujang. Tak duit. Ujang teh tadi duit wae. Atuh tak duit. Tong minta wae duit geus beak. Kitu Atuh bae. tak kitu tong minta wae duit, nya teu boga duit. Mau minta duit. Minta naon atuh? Minta bapaknya. Bisa 2.000. Sedangkan dia sekarang. Nanya tuh atuh pintu kalau dicorekan. Nya tugas imah menyarukan itu. Apa tuh mana? Apa? Ini teh. Mane. Ngabi. Ada gitu kurang Korea. Itu atuh. Jangan kangenan. Yuk. Kadila sakedeung. Jangan. Kadila teh sakedeung rek nanyakeun. Tahan gerak. Guru. Jom. Apa tuh mana ubar orang deuna? Ubar orang deuna teh naon duit atuh. Orang ge apa meulina mah pake duit. Maksud orang teh ngaranna obatna naon? Duit. Duit orang ge apa duit? Cuman obatna naon maksud orang teh? Duit. Apa obatna naon maksud teh ngaran. Duit. Sifat duit. Dunia ini sangat kejam. Kejam kenapa? Apa? Dunia ini. Kurang teh tadi teh mau beas. Sakarung. Kurang teh geus dibikin si duit teh. Asa teh? Kasih tukang dagang eta teh. Tapi orang teh dicarekan. Dicarekan sia. Ada mana dina 2.000. Sedangkan dia sakarung. Nanya tuh atuh pintu kalau dicorekan. Nya tugas imah menyarukan itu. Apa tuh mana? Apa? Ini teh. Mane. Ngabi. Ada gitu kurang Korea. Itu atuh. Jangan